teka rasa urang waktu berputar terus sakumaha porosna. Ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Muharram. Tanggal hijinan nurutkeun ahli hisab qot'i falak sulam munairen ialah jatuh pada hari Sabtu. Luhur lantaran genep darjah. Jadi kamari tanggal hijina. Kuari berarti tanggal 2. Di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa. Yani tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi pararwasa. Kangjeng Nabi nanya, kunaon make parwasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe. Ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah, ieu terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, ianya Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumi kakula leuwih hak batan anjeun. Lantaran kula mah jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni Yaum Asyura. Memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'ishtu lamun kuring hirup datang ka gobilin ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasua. Ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endek puasa tanggal 9. Mantap urang mah disunahkeun 2 hiji tasua nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yaum Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yaum Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura.
Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Entak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinyakeun ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang ka bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepeun lah aju beres ngabubur kiriman nyana kayak gikunya di dahar jangan aja bubur bid'ah ya kayak gini tanya tahun harap ngabubur bid'ah deh lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah fokus gitu pinter kodek Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa. Gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara. 10 Asyura. Nah, iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu, Minggu, Senin. Berarti tanggal 10 na poe Senin hareup. Geus jeung tasu'ana Minggu, puasana 2 poe Minggu jeung Senin. Tuh, acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari. Waduh, mantep jasa tah. Hiji datang tanggal 10. Lacenah moal tanggal hiji mah janggeus kamari kaliwat ku ari ge teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimit. Lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5. Sabtu, Minggu, Senin, Sasarbo berarti. Oh, masalah. Lah tanggal 5 ge moal ceknya na. Engke tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu ajeuna 7 ge moal engke cenah tanggal 9 10 teu nana
10 ge moal ratu kerantai eta mah budak sudah endeuh moal keneh bae aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon ieu mah kolot haju ngarasa kolot asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa tuh masyaallah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal. Terkecil. Lamun urang na bisa ikhlas na bukit tinggi ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusta mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta nginum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah na ieu wasa'ahullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana laluasa bae. Pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae tak ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Guys, kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang, geus puguh pamajikan jeung anak incu. Kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa, tatangga-tatangga, karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh. Geus mah puguh asakna atahna we geus lah. Naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pamajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese teh kos kitu eta hese teh wahan aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya. Aya tah kos itu aya tah. Tak bisa balik deh aya anu boga duit tapi teu jembar-jembar. Neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong. Musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae. Aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah
cek paribasa koreh-koreh cok tapi ayah bayjang dahar ayah jang minum ayah jang pakai ayah pamajikan teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deh tiis kana hate lah ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah Masya Allah asana teu hujan ge tarariis Masya Allah jajantung tiis teh sejantung ima lain pan kapan geus balik karek jam 1 we geus balik kumaha bobonangan mana kempes ban kaditu deui idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salakina idek dah geus asak sangu geus hareup itu bae di warung Segudu di imah-imah kerenangan duit sing khusuk. Waduh. Salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing. Cekeun Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tuh. Eta mah hareudam. Dek balik jam 4 ge moal akalah aing lah. Di babaturan ngajak balik urang balik. Leh, moal emang kunaon kokoprak aya di ieu. Emangnya anak kotok itu dikokoprakan tetapan senep eta karajaan itu tan mentak neangan pamajikan anak mun urang ndek kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamunnya nak pan kang ngomong gitu sih batur mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan euker mun ke sugi siap tante oh jatuh kakak susah neng susah itu teh kudu ditanya dibawa susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah urang nyin ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jangan meuli bakakak kurang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na ge Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti kuari siap-siap bonteng suri buah yang naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh geus ti kuari ayo jeung ka Jembaran ayo geus puasa ayo terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia maka cerita tentang penganiayaan terhadap janin nu
janin tersebut akibat nu dianiayana indungna efek penganiayaan indungna imma ku dicarekan indungna wa imma ku dipepe ditenggel indungna wa imma diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi guro atau aku diobat diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah karena pembunuhan nah iya termasuk karena pembunuhan janin kena sanksi untuk dokter sok hati-hati sedang hamil ya diberi obat sebab besi ke efek nak kana janin tuh gitu aya nu ngahaja ngaluarkeun orok semacam-macam nah ikan tadi teh dijelaskan bahwa janin guruh janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guruh naon guruh wahiyari guruh teh abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba amatun atau amat boyongan perang muslim mukmin perang yang kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi amat kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teu dibere dahar teu dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam ilah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah tetapi anehna urang ngonam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir nu deket negara tetangga Yordan nu deket negara tetangga Qatar kok ieu teh teu peduli amat tos kitulah jalur politik nyana ge nuranina mah ceurik orang Mesir ge orang Yordan ge nuranina mah ceurik tetapi aya jalur pemisah melalui politik nah iyalah politik jahat demokrasi teh kos kitu sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik ngahaja ku Amerika di demokrasi ke nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi beda jeung negara Islam Syria lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah naik kafir-kafir Yahudi Kristen kitu bae geus ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi aya aturan demokrasi kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan nu kuat makin kuat nu gagah makin gagah nu lemah makin teu berdaya agama makin terus didiskreditkan di pojokan terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur
terus politik kufur, ekonomi kufur, urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang. Padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama aya kiai segala rupa kiai segala. Lain lalagaan Kiai Habib malah. Tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya. Karasa aya Habib di DPR ku urang maksud karasa teh lain naon urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu. Wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu. Iyalah demokrasi kieu bae terus. Betah urang demokrasi terus. Teu betah. Ya Allah alam terserah. Kos kieu di Syria, di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi. Anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kam. Nah, sebelah deui mah dibere cuman dialas. Lah, nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap. Deres kene masih dibere. Biasana orang membutuhkan 2 liter, nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum. Kitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang. Sebabnya nama dendam. Ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah, Yahudi terbagi 3, nah iyalah nu aya di Madinah, kemudian nu kaluar Mesir, nu kaluar ke Eropa. Nah, termasuk nu ke Amerika. Nu panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah, nyana kerjasama kuari. Otomatis kuari teh dendam. Terjadilah seperti itu terus. Minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa. Sebab naon? Sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh, geus puguh Amerika, geus puguh Eropa jadi Yahudi, ngedukung adalah Israel. Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi. Ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya. Ulah bebeja ka batur, ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah. Nya, engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua. Bebeja bae deui ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi. Kan udah serang ngomong da tuh kabeh nyaho tamang geus. Pasti tah tinggal urang bisa-bisa nyalametkeun diri lantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Beberes diri urang sing hade akidahna, sing hade syariatna, jang aturan ibadah ka Gusti Allah. Ke isuk pageto anak urang didik, anak urang lain lalagaan ieu serangan-serangan teh pohara jasa. Geus teu maelu urusan agama, kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ke DPR geus teu ditanggapi ku DPR. Mentak wakil urang tinggal wakil. Cenah aya di ditu kiai di Golkar. Ih, teman-teman kiai gede. Ragag di tanggal caringin teh. Tigesle. Ih, cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang. Ajur sia. Ngiuhan di Golkar ajur inting-intingan. Pancana kiai kita mah masuk bae geus. Ih, ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar, kena tobat. Kena tobat. Lah cenah aing mendek balik bae. Jor siap balik ka ditu. Haji hudang, oh eta orang jelemana. Heran teu daek tobat jelema asa bener bae. Mun kukula dijabarkeun pasti kayahoan salahna tapi teu daek
tereger ngaku teregan deh tambah kieu can kabere bae cenah kieu bah geus kieu bae bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja deuk di dahar barabkeun ka kotok hap aja kotok terekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak Ogola asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona ye cenah ieu mah kiai hebat jasa deuk hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah kieu supaya tobat majelis teh gede eus ya pondok 2 tingkat eus ya teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar ka mana tuh ka PDI insyaallah sugan dan teu PDI tah deui ngagadil aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kiai ka Golkar bas teu bisa nyebut cau-cau ieu mah cau kiai bolon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih ieu bulan Muharram masalahna ya. Aduh, hese jasa ya satu ngaluhurkeun agama. Ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana. Majlisna bagus eueuh nu ngaji, pondokna bagus eueuh nu ngaji, naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji. Kercan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi barang asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah kiai Golkar bloon je pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acaka di agama. Coba contohan cenah kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar wahia abdun abid jadi ka Golkar ya hari guru eta hamba wa matun dawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nu sok dijual abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang nicegas nu mana tawalan sabelah aib ngaran ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti
seperti depresi keluar orang pae. Dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jinayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di hareupeun Allah bakal diselesaikan engke ku Gusti Allah ku hari teu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca bohong hebat jasa Kiai Mu'i lagi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wahnya kalian tahu itaidul qurbayan hal fasal munkar teu karasa pokokna ge teu adil teu jujur ayat eta dibaca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan itaidul qurbayan hal fasal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tah henteu lalaba omong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu mantak khatib teh di urang pangheulana ka neraka lantaran ayat eta dibaca ku jana teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah mareta bil adli wal ihsan kita adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam waduh ka jahanam masyarakat khotib ka mana dadah khotib ka jahanam aduh Gusti Allah doaku eta dibaca kabeh eta basa dunia teh ayat eta mah wasal beres bae eta khutbah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah kabehan ka masa dunia aju adil henteu ihsan henteu itaizil qurba pelit yanha 'anil fahsya nonton TV bae nya wah eta khotib mentak hampura khotib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah mumpung jadi khotib lah umumkeun Gusya Jumat besok libur aduh Gusti Allah doaku boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah dari poe Jumat teh ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat emang kumaha digaji pan ku pemerintah bolon eta sakali khutbah sabaraha duit kan sabaraha duit tuh Haji Pendi mah jasar dibayar bareng nya namanya bae terus mau menang ganjaran si Haji lah wala sahul nurutkan jegala sama kabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ya ngan kolot lam yajiz biramin nantapat ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan katarajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 mulai leng 70 kaditu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu aing ti isuk can ngadaharna naon kakareng cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos kieu geus pamarahan kan ini aing geus ambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini naik tadi sapiring gimana? Kotok meureun tah mah. Dibere deui ku nini di dahar deui sayap deui di blon.
ngepikun mah kos kitu tah geus beres manang meureun setengah jam geus asak sangu je eta pikun eta kos kitu eta ulah kos kitu batu Cilaga bo tah bantu lain digawe dahar malulu ieu keur carita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tah mah geus oah tah mah teu bisa kos kitu lamun terusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh ai kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolot mah teh mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng dae ka itu mah kolot ge kolot kalapa teh mah neng ye lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia ajak neng teh suga teh loba minyakan neng buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolot mah tinggal gitu bae tah ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan mah kos kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaradz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu teh dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ngaji ganjaran doang mentek ngaji pelebah dieu mah ya sanajan hees ge masalah yo kieu eta batu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan geus ieu mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan hees ge sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar hees mau anggal masalah geus tah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu cek nu sajen teh emang doa atuh ngaji teu kapake ieu mah hees bae cara urang Arab bae kitu hees masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah serius Yustaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro giro nisausidiatin saparo 10 diat datang ka Yustaratu disyaratkeun buluguha nyampe na dina harga nyampe na giro gitu giro abid dina harga 10 diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa siapa pinter ya budak asa TK aing mah ngaji kieu jadi 5 tah nyampe ka dinya tah masalah tah mentek ge fil huril musim raqi qimatu khamsatu abirah 5 onta jadi tegah per 10 diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalnya nganiaya sarwiti nu keur hamil dianiaya dengan cara disingsieunan kemudian keluarlah orok napae atau diteugel keluar orok napae atau diobat keluar orok napae nah ieu nu menganiaya kudu mayar diatna 10 per 10 diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa 17
75 juta. Berarti bayarna nyana 75 juta. Tuh gitu. Ya, Masya Allah. Geus pain pakidat. Bakom satu abiro. Mun abidna. Ternyata abidna. Padi mah kudu bayarna ku abid. Di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajen ku kumaha lain nya amat mah. Anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu ab'iratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta. Nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta sabaraha 75 bener ente sih? Masih salah ieu mah. Asa teu percaya ieu mah coba pakai kalkulator. 75 juta. Masya Allah. Nah iya. Kumaha lamun abidna kolot? Kan kolot mah murah. Eta kan nu mahal teh, nu mahal. Kulantaran dadang pakena umurna 30, 40, 50 mahal. Lantaran tanagana bagus kene seter kene. Nu kolot tadi ge kan ulah no kolot mah lamun datang kages pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turut teuing mah abid umur 30 abid umur 40 abid umur 50 aya ge umur 80 tapi teu pikun masalah guys sanajan rada murah hargana kula mah sok inget ieu teh dongeng. Ya aki-aki boga pamajikan ngora ngobelah dieuna ieu keur cerita pikun maksudna rada kolot kabelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku pamajikanna ka dokter antar ka dokter periksa cek dokter teh ini ibu istrinya iya masih muda iya. Sekarang gini aja, ini kakek nanti malam suruh kencing, besok air kencingnya, air seninya bawa ke sini, nanti diperiksa melalui air seni. Oh iya, makasih dok. Bener. Isa, memeh sare, nyana ki'i, haki-haki. Beres, nunggu isu kan? Cenden, medinya anda pendipa. Hari jam hiji, pabajikana yang ki'i deh, sarua. Tekuat, ayo pabajikana keluar siot. Teka udangkeun salaki gara dege kolot lah ki bae di dinya ki di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ngahiji Pak geus bae beres esuk-esuk berangkat ke dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini ngahiji ini dok air seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami anda hamil ini dari mana jalannya ya sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil wah ini ada apa ini pemajikan sial ceki aing merenana dadok gak jangan dimasalahkan lo pulang aja lah bukan begitu tapi ini jadi masalah ini jadi masalah ini ada kakek-kakek hamil ini aduh itu lain nyain anu pikun apa majikan tahu anu pikun geus karolot kara itu eta. Tetek sing hade aya deui lain kitu tah mah. Ki aki-aki teh. Den bae di. Aya ditu lain dihadap di luhur meja. Pamajikanna haus diinum punya. Masya Allah, cek pemajikanna ceuli nu tata dina torek jadi muka, irung mararuka, ieu sing nginum naon? Orang ceki salaki obat toreng eta nu torek-torek cager eta ka dieu mun teu cager tambah torek walil aqdi kibatuha falil faqdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu teu disyarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil aqdi qimatuha tetep falil faqdi tetep kanu eueuh hargana bae
jadi harga lamun abdi cara diurang harga harga sebar duit dibikin ka saya wahiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian sampai ahli waris sakumaha biasa ahli waris kewajiban anu mayarna ala akilatil jani ka akilah asobah jani wakila cek sagala inta amada faleh mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atawa zaid faktor kesengajaan menganiaya jeung sarwiti ternyata bener-bener hasil menganiayaana sampaikan ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana wal janinul yahudiyu awin nasraniyu wallahu